Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin, amma ba'd. Kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat tur dipicinta. Urang ngadua pamugi urang sadayana ngengingkeun ridho Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Nu teu damang boh panyawat dohir panyawat batin, pamugi panyawatan didamangkeun ku Allah. Nu kulawargian sing janten kulawargi sakinah mawadah warahmah, nu usaha mudah-mudahan ngengingkeun rezeki anu seueur berkah kalayan halal, nu kagungan kesulitan naon wae kasulitanana pamugi digentos ku Allah ku agampilan, amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah, sateu acan diteraskeun urang ngaoskeun shalawat, mudah-mudahan urang sing kalebat umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangga urang sasarengan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi wasallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat tur dipicinta. Tingawitan ayeuna urang nyobian ngabahas kisosul anbiya, kisah-kisah para nabi. Nanging sateu acan diteraskeun urang nganggo kakawen mun manganya. Gedong dhuwur karisa mura pagulingan sepiting trim, ya sepiting trim. Pepetetan samia murad, ya samia murad, balingbing lan jeruk manis. Hilwan sekaringkang tata manarapatia, rehnya balekan cana au muntapin taning gapura maneka warna. Papa ngapa kocapkeun kacarioskeun dina tarikh Islam nu dipahat kalian diseratkeun dina berbagai macam dasar hukum di antawisna Al-Qur'an, nu diukir dina hadis,
bahkan dirujuk marupa pantun gelis ingkang kapiwarti endah ingkang kapiwarta. Kamu muslimin wa muslimat tu dimuliakan ku Allah, ku akang dipihormat tu dipicinta. Sate acan dugi kana kisosul anbiya, kisahna para wali, kisahna para nabi, para rasul Allah Subhanahu wa taala. Urang nyarioskeun kayaan bumi sate acan lungsurna Nabi Adam alaihissalam. Kamu muslimin wa muslimat tu dimuliakan ku Allah, ku akang dipihormat tu dipicinta. Nasapalih katerangan baraya sinta sate acan lungsurna Nabi Adam ke alam dunia, maka bumi ternyata kosong salami 8.000 tahun, tegesna teu aya anu musian. Jadi salami 8.000 tahun teh teu aya anu musian. Nu akhirna kamu semua muslimat tu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala ngutus salah sahiji sato atrapi unggas nu namina tabirun nasar. Jadi ku Allah anu makhluk nu pertama di alam dunia teh namina tabirun nasar. Nu ternyata masya Allah ya tabirun nasar teh kaum muslimat nu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala, maka dipaparin katuanganana parabna talian iwati sasawi anu bodas. Jadi sasawi anu bodas berat ku Allah Subhanahu wa taala dibikeun ka ieu unggas tabirun nasar. Bari Allah Subhanahu wa taala ngadawuh pokna wahai tabirun nasar, maka anjeun ieu ngabogaan parab tayalian iwati sawi nu rupana bodas. Manakanya hokeun ku anjeun di mana sawi geusep, maka pasti anjeun bakal dugi kana waktosna maot, tegasna geusep parab anjeun, maka anjeun bakal dicabut nyawa ku malaikat malakal maut. Itu pada sita nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kamu muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat dipicinta. Engana mah ieu makhluk nu namina tabirun nasar teh, maka ternyata awalna mah ngahakanan kana sawi bodas teh setiap poe hiji, setiap poe hiji, setiap poe hiji. Nu akhirna kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah ku berkurangna ieu sasawi, maka ngakibatkeun ternyata masya Allah akibatna mah bahkan ternyata sabulan nganukur sasiki sasawi nu dihakan ku ieu binatang teh maksudna ngarah awet. Beuki murangan deui kaum muslimat duikeun ka mangpuluh-puluh tahun, duikeun ka tahunan, maka ternyata ieu tabirun nasar ngahakan kana sawi lantaran beuki berkurang kasienan manehanana, maka ternyata nu akhirna mah ngahakan kana sawi teh satahun sakali. Astagfirullah. Lamun tema ieu tabirun nasar pinter tur ngabogaan akal, sakumaha dawuhan Allah Subhanahu wa taala, yeuh tabirun nasar mun geus parab anjeun, maka anjeun bakal dicabut nyawa ku malaikat malakal maut. Maka mun cek urang mah mun boga ilmu geus we sasawi teh sebagian didahar ku manehanana, sebagian deui dipelakeun. Ngarah naon? Ngarah ternyata bisa berkembang, bahkan makin menumpuk, maka umurna makin semakin lila. Tapi mungkin kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, ieu tabirun nasar meureun teu make kana otakna, akhirna mah akibatna man ukur satahun hiji kaum muslimin, satahun hiji geus satahun nepi kana bulan anu terakhir 2 bulan ke-12 ngahakan kana eta parab hiji ngajentul deui kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah, lain dipelakeun sawina teh kalahkeun ngadagu anu aya we. Nu akhirna lantaran sawina geus beak, sawina geus seep, maka ku Allah Subhanahu wa taala akibatna ternyata ieu sasawi
seep maka tabunasar inti nama maut pupus paeh ya dicabut ku malaikat malakal maut. Wes pinastiker sayang widi mapag bayak nalara lumung sur tamat bara sinta kisah nu kahiji maka telian nu masih bumi telian iwaltip unggas nu marana tabunasar nu paradna ku Allah Subhanahu wa taala di alam dunia telian iwati sasawi anu bodas nu biasana dihakana sapoe hiji beukirila sabulan nganukur hiji beukirila sataun beuki hiji akibat teu ngabogaan ilmu mata kurang peryogi nya seueurkeun nuntut ilmu insyaallah ku urang kagungan ilmu mah maka Allah Subhanahu wa taala bakal ngangkat derajat ka jalma-jalma nu beriman tur berilmu ku beberapa derajat dauhan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Maka Allah bakal ngangkat derajat ka jalma-jalma nu beriman tur berilmu ku beberapa derajat. Dengan peryogi bara sinta urang nuntut ilmu da geuningan lamun dibandingkan jalma nu boga ilmu jeung nu teu boga ilmu kalintang pisan bentena bara sinta. Contoh lahnya contoh hiji budak anu dititah ku bapana ceuk bapana teh jang pangbalikeun sabun tah ka toko Cina berangkat budak teh nya ka toko Cina ngan ibu budakna pinter bara sinta barang ditanya ka Cina cek toko Cina kok sabaraha ieu pangaosna sabun teh cek si engko ceban budak kita ngarti no artinya ceban akhirnya kumaha cek budak teh tong awis teuing atuh ceban mah tos we nong neng nang we nya tuh kan nya akhirnya si engko teu ngartieun si engko ari nong neng nang naon yang akhirnya budak ngajawab ari eta cenah ceban naon ceban mah 10.000 tuh nong neng nang mah 8.500 gitu nya lamun kagungan ilmu insyaallah maka urang bakal jalma-jalma nu bermanfaat kubalik itu maka akan ngajak ka di pribadi ka keluarga urang sadayana nuntut ilmu sangka jadi jalma-jalma nu berguna. Kaum muslimin wal muslimat tu dimuliakeun ku Allah ku akang nepi hormat tu nepi cinta sarengsena ieu unggas sarengsena ieu unggas ternyata anu parantos maot teh dicabut ku malaikat malakal maut maka Allah Subhanahu wa taala ngutus ka ieu alam dunia teh 70 orang lalaki. Jadi ngutus Allah Subhanahu wa taala 70 orang lalaki. Nu ternyata 70 teh sakaligus. Maka ku Allah Subhanahu wa taala maka ternyata diganti hiji lamun keun semaot kakara diganti deui ku anu sejen. Bahkan subhanallah kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala maka setiap tina saurangna iya saurang lalaki teh maka talian iwalti umurna sekitar 70.000 tahun. Subhanallah walhamdulillah wala ilallah wallahu akbar. Jadi sekitar 70.000 tahun gitu kaum muslimat itu dimuliakan ku Allah. Kaum muslimin wal muslimat itu dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala maka ternyata nu diutus ku Allah Subhanahu wa taala ieu 70 urang lalaki teh. Tapi ternyata ia lalaki teh kaum muslimat sadayana sok sanajan sagala aya nya sagala aya kayak ning buah-buahan kayak ning lauk-lauk di lautan atau bahkan sayur-sayur timimiti sayur kungkang kangkung tapi kan kami misalnya jawer kotok aya tapi ternyata kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah maka ngakibatkeun henteu betah ieu lalaki teh kaum muslimin sadayana nu akibatna bahkan dugikeun ka parantos mang tahun-tahun bahkan ribuan tahun maka nu akibatna mah ternyata ieu oge lalaki teh dicabut nyawana ku malaikat malakal maut seep generasi kadua nu jumlahna 70 orang laki-laki. Jadi nu kadua ge parantos seno seep. Kaum muslimin wal muslimat bari asinta nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Maka sarengsena Allah Subhanahu wa taala
tegasna nyabut nyawana kana 70 orang laki-laki, maka ternyata akhirnya Allah Subhanahu wa taala maka ngutus deui kana ieu pangeusi alam dunia teh talian iwati jin nu ngaranna jan. Jadi nu ngaranna teh jan beres cinta. Nanya sedangkan jin ieu kaum muslimat tu dimuliakeun ku Allah rupa-rupa. Aya anu sukuna 4, aya anu sukuna 3, aya anu sukuna 2, bahkan aya anu terbang ka kalayangan. Masya Allah, ternyata rupa-rupa kemampuan-kemampuan tina ieu jin kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, bahkan beranak pinak kumaha biasa aya lalakina aya awewena, bahkan aya ternyata pernikahan di kalangan bangsa jin. Nu akibatna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat, tu dipicinta. Engalna mah Gusti Allah, maka Allah Subhanahu wa taala ngutus ka ieu jin teh salah saji utusan ti kalangan para malaikat nu namina Yusuf. Maka tayalian beres cinta, masya Allah, ieu Yusuf teh kalintang pisan kasetna ti kalangan para malaikat. Pokoknya ganteng ngalempreng koneng siga persis siga Kang Rahmat meureun kitu oge. Anu akibatna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah, maka ieu jin teh tayalian diajakan ku Yusuf tayalian iwati utusan Allah Subhanahu wa taala sangkan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau loba anak kaum muslimin sadayana ti kalangan jin teh tayalian iwati ngabangkang ka Allah Subhanahu wa taala, bahkan ku ngakibatkeun loba nama duikeun ka dijelaskeun aya sekitar kana 8 kerajaan, tegasna 8 kerajaan jin barasinta anu aya di juru wetan, kidul, kaler, kulon, di laut, di langit jeung di bumi, bahkan jumlahna aya 8 kerajaan nu setiap maranehanana talian kabogaan pengaruh masing-masing. Nu akibatna teu saeutik duikeun ka nu berperang teras-terasan. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dalik. Mangsa perang nuak ngawik Maryam pating jalegur, loba jalma nu careurik iweur tagi iweur kalabur, loba pisan ti kalangan bangsa jin anu akibatna kumaha peperangan barasinta teu nurut ka Yusuf utusan Allah Subhanahu wa taala. Nu akibatna maka ternyata kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala ngutus deui ka malaikat malakal maut. Dawuhan Allah Subhanahu wa taala, wahai malaikat kal maut, lantaran ieu jin teh ternyata kalintang pisan muntangulna, kalintang pisan teu daek taat kana parentah-parentah Allah. Kusabab kitu maka langsung we ayeuna mah sina paraeh carabut nyawana ku perjalanan perang kitu barasinta. Atun akhirna kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, enggalna mah nya bangsa jin nu ti wetan mumusuhan jeung nu ti kulon, nu ti kidul mumusuhan jeung nu ti kaler, nu di langit mumusuhan jeung nu di handap, nu di daratan mumusuhan jeung nu di lautan. Tapi kan ka ieu alam dunia dianggo peperangan kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, tapi keun ka menang mang puluh-puluh tahun. Ternyata terus-terusan kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala perangna, maka nu akibatna lantaran ternyata kakurung ku waktu kapegat ku mangsa, titis tulis ti ajali, takdir mau benang dipungkir, kadar mau benang disinglar. Nu akibatna barea sinta maka malaikat malakal maut nyabut kamanehanana nyawana, akibatna paraeh jin nu aya di alam dunia. Astagfirullahaladzim. Rugi barea sinta lamun tema urangnya maut urang da kayaan teu bawa iman, maut bawa Islam, kembali gitu mata kesempatan urang jadi jalma-jalma nu beriman, tingkatkeun katakwaan,
Allah Subhanahu wa taala sakumaha dawuhan Allah na Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 102 tapakuran kurang sadayana dawuhan Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim dawuhan Allah A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya jalma-jalma nu ariman dawuhan Allah. Geura taraku anjeun ka Allah nu sabener-bener takwa. Maka de anjeun ulah wa ka maut kajaba anjeun beragama Islam. Takade pada cintanya urang kesempatan ayeuna ningkatkeun keimanan, kesempatan ningkatkeun ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala. Da hirup urang di alam dunia teh sementara, hiji waktu urang bakal dugi kana waktosna maot. Allah ngadawuhna Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Setiap nu hirup teh bakal pasti bakal ngalaman maut. Ku ibu-ibu di madrasah sok dihariringkeun dinadomkeun geuningan eling dulur kabeh ibadah ulah campoleh berang peuting ulah weleh bisina kaburu paeh sabab urang bakal mati nyawa dipundut ku Gusti pemakudu ati-ati ibadah masing gumati karasana mun sakarat nyerina kaliwat-liwat akibat hirup teu salat jeung teu daek mayar zakat hirup di dunia maksiat henteu akur jeung sahabat sangsara dunia akhirat dah hirupna jadi bangsat. Naudzubillah tsumma naudzubillah min dzalik. Mari kitu urang sing kagungan persiapan sing kagungan bakal mungtun urang hirup di alam dunia sok aya teh kapungkur mah nya bahkan pupuh sok emu teh akang keur budak keneh eling-eling masing eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan bae raga taya pangawasa lamun kasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan anu katempuhan teu nya sing urang emut sing kagungan persiapan sing api ngawin cik diri iatna ngaraksa awak mapaes hate kunasbeh mageran jiwa ku Quran ningkatkeun nya kasobaran sujud syukur kanu agung ibadah ka Gusti Allah mata kurang tingkatkeun keimanan tingkatkeun ketakwaan ka Allah Subhanahu wa taala meungpeung urang kagungan keneh kesempatan geus ningkatkeun ka alam dunia da geuningan tos urang dicabut nyawa mah soca aya ngan teu ningal cepil aya ngan teu ngadangu urang bahkan lamai ge aya keneh ngan teu tiasa nyarios bahkan awak oge ngan ukur aya ungkul teu bisa gerak teu aya mangpaatna bari kitu maka beungpeung urang aya kesempatan hayu tingkatkeun keimanan tingkatkeun ketakwaan aya pibakleun maut di mana urang maot teh ulah duikeun ka maut tanpa mawa iman tur kaum muslimin wal muslimat nu dimuliakeun ku Allah ku akang dipihormat tur dipicinta sarengsena maka ternyata jin anu parantos dicabut nyawa ku malakal maut maka Allah Subhanahu wa taala ngutus deui barasinta talian iwati jin nu ngaranna jana nu masya Allah ieu teh talian iwati umurna sadayana sekitar kana 18.000 tahun jadi sekitar 18.000 tahun
Bahkan salian ti eta Allah Subhanahu wa taala ngutus talian iwati Banul Jan, tegesna anak keturunan jin anu masya Allah berpasang-pasangan, berkembang biak, bahkan ternyata aya utusan kamanehanana nanging ternyata susah pikeun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiraikeun ibadah ka Gusti Allah. Kaum muslimin wal muslimat dimuliakeun ku Allah, ku akang dipihormat tur dipicinta. Perkembangan ieu jana talian umurna 18.000 tahun teh baras cinta ngeusi di alam dunia. Bahkan diteruskeun deui ku generasina talian iwalti Banul Jana teh keturunanana. Masya Allah, setiap hari ternyata pipaseaeun. Geus puguh nu ngaranna fitnah mah, nu ngaranna gibah mah, nu ngaranna ngamain, ngadu-ngadu jeung sabangsana, tingkah lakuna sangat jauh pisan jeung pituduh, anggang pisan tina hudan. Nauzubillah tsumma naudzubillahi min dalik, naudzubillah tsumma naudzubillahi min dalik. Allah Subhanahu wa taala ngantepkeun kana keturunan Banul Jan teh diantepkeun saenak udle dewe sakarepna ingsun, kumaha kahayang manehna terserah eta mah. Ngan engke dina yaumul kiamah bakal diminta pertanggungjawaban sia ka urang pantes dina salah sawios hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna kalos ngadawuh kieu bara sinta ismasita fa innaka maitun wahbib masita fa innaka muparikuh wa'mal masita fa innaka majza ijumbi. Dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu tangtos lain ka bangsa jin tapi ka umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk urang. Dawuhan Kangjeng Nabi ismasita prak berbuat sekehendakmu, silahkan berbuat sekehendakmu, terserah, up to you, kumaha anjeun, mangga monggo tafadol. Nu paling penting senajan anjeun ternyata berbuat sesuka hatimu, fa innaka mayitun, tapi anjeun teh bakal jadi mayit. Rek ngumpulkeun harta banda saloba-lobana silakan. Rek ayeuna ningkatkeun pangkat makin luhur, tapi kan ka jenderal berpintang 1 2 3 4 5 6 7 lamun aya silahkan. Rek ngumpulkeun harta banda, rek ngumpulkeun cewek prak terserah, tapi ingat bahwasannya sararea anjeun teh bakal maot. Maka hiji ismasita fa innaka maitun, maka prak berbuat sekehendakmu tapi anjeun teh bakal maot. Wahbib masita, maka prak pika cinta ku anjeun, fa innaka muparikum bih, tapi ternyata nu dipika cinta ku anjeun teh bakal berpisah. Ibunya ka putra, masya Allah, dugikeun ka dihuapanana, dugikeun ka di manian, di bajuan, bahkan keur leutik keneh mah budak kadang-kadang sok di ayun sagalanya, sok di ayun kadang-kadang ditimbang, disunda maningan. Neleng nengkung gera gede gera jangkung gera sakola sing jucung kaindung masing ngajung-jung, kaindung masing ngajung-jung, salapan bulan ngakandung, asina indung ka anak, langkung tika salirana. Masya Allah, ternyata orang mikanya ibu kalau jantan putra, atau misalnya kadang-kala tebikeun ka saking nyahna ibu kalau jadi murang kali boga jambu ukur hiji, masya Allah ngahaja dibelah ku ibu teh dipasihkeun ka murang kali saking kunyahna. Geus gede budak kadang-kala dimanian, geus dimanian bahkan disakolakeun.
geus disakolakeun ternyata duikeun ka remaja bahkan dewasa ditikahkeun, ternyata nu dipika cinta ku ibu maka bakal papisah jeung urang, bakal papisah jeung urang. Bapak mika cinta ka istrina nu ternyata kadangkala sagala dibikeun, boga duit misalkan ayeuna breg 1 juta 3 tahunan atau boga duit 2.000 samenit dibikeun ka istri nah nyaah cinta deudeuh asih kalau jangan garwa, tapi ternyata bada cinta nu dipika deudeuh nu dipika nyaah nu dipika heman bakal berpisah jeung urang. Ibu ngahaja jeung bapak bahkan kagungan bumi tepikeun ka indah na lain lumayan. Masya Allah ngahaja tepikeun ka make pondasi di pasangan bata di taplok tepikeun ka beuki luhur bahkan tepikeun agus maka tiung segala dicet terus diperindah akan semakin indah, tapi ternyata hiji wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama cunduk waktu rahayu, maka ternyata masya Allah ieu imah nu kurang dipika cinta bakal ditinggalkeun. Allahu Akbar. Pon kitu deui lamun teh mah ibu ngabogaan ingon-ingon, misalkan ngabogaan domba, boga hayam, boga embe, boga domba. Masya Allah diurus isuk-isuk geus diparaban. Tibeurang bahkan kadang-kala sora geuning ngahaja dimiripkeun jeung hayam. Kur datang misalkan ayeuna tikukur hayam dibikeun ka muslimat layar jeung beas. Ternyata dipikanya hayam hiji waktu bakal papisah. Boga urang ayeuna entog nyaah ka entog, nyaah ka domba, nyaah ka sapi, bahkan boga kendaraan kurang dikendarai, bahkan ternyata masya Allah dikumbah isuk sore masya Allah dipika deudeuh dipika nyaah dipika heman, ternyata hiji waktu anu tangtu ninggang mangsa anu utama hiji wanci nu mustari, ternyata masya Allah maka ieu semuana maka bakal berpisah. Lamun kumaha atuh mun geus kieu, lamun urang menyadari yang ternyata urang teh bakal berpisah, maka anu pertama ismasita prak berbuat sekehendak hatimu, rek judi, rek mabok, rek maling, rek maok, rek zina dan sebagainya, ingat maneh bakal maot. Nu kadua prak pika cinta ku anjeum, apapun dipika cinta sok sakehendak hati, sing ingat nu dipika cinta bakal berpisah. Nu katiluna wa'mal masita fa innaka madza'i jumbi. Nu katiluna saur Kangjeng Nabi prak anjeun geura beramal sekehendak hatimu beramal mangga, tapi ingat bahkan hiji waktu anu tangtu hiji mangsa anu utama, maka tak ternyata semua amal perbuatan ku urang dilakukan bakal diminta pertanggungjawaban ku Allah Subhanahu wa taala. In khairan fa khairun wa in syarran pasarun. Lamun hade maka imbalana hade, lamun awon imbalana awon. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Orang yang berbuat kebaikan walaupun sebesar darah maka akan mendapat balasan dari kebaikannya. Orang yang berbuat kejelekan walaupun sebesar darah akan mendapat balasan tina kejelekannya. Balik itu maka lamun urang ngarahasieun, lamun urang ngarasa khawatir, maka ternyata persiapkeun ti ayeuna keneh. Persiapkeun kumaha? Maka tangtos bakal diminta pertanggungjawaban. Saur Kangjeng Nabi, ismasita fa innaka mayitun wahbib masita fa innaka mufarikuh wa'mal masita fa innaka madza'i jumbi. Prak berbuat sekehendak hatimu, tapi anjeun bakal maot. Pika cinta apapun yang akan kau cintai, tapi ternyata akan berpisah. Beramal sesuka hatimu, ternyata semuanya akan diminta pertanggung. Kaum muslimin wal muslimat nu dimuliakeun ku Allah, ku akang nepi hormat, tu nepi cinta. Engana mah
nya di dunia maka talian iwalti jana bahkan keturunanna Banul Jana Masya Allah ternyata berbuatna sekehendak udle dewe sangeunahna manehanana na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dalik nu akibatna maka Allah subhanahu wa ta'ala ternyata kaum muslimin wa muslimat nu dimuliakeun ku Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala nyandak tina api neraka maka nu namina Ajajil. Jadi nu namina Ajajil berpasangan berasinta nu ternyata Masya Allah ieu Ajajil mah kalintang pisan solehna kaum muslimin sadayana penting dikir tiburan talian ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala bahkan ku Allah subhanahu wa ta'ala ternyata ieu Ajajil dicicingkeun ku Allah dina langit anu katujuh ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala duikeun katras-terasan sekitar 1000 tahun barea sinta 1000 tahun ibadah di Ajajil ka Allah subhanahu wa ta'ala Masya Allah berang kalawan peuting mun cek urang mah meureunan ngagungkeun ka Allah la ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin La ilaha illallah Alladzi Rahmanur Rahim Muhammadur Rasulullah Rahmatan lil alamin Amin 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 ya rabbal alamin Amin 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 ya mujibas sailin kaum muslimin wa muslimat itu dimuliakan ku Allah subhanahu wa ta'ala maka Ajajil dina langit nu katujuh ibadah ka Allah subhanahu wa ta'ala 1000 tahun lamina maka akhirna usul ka Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah dawuhan Allah aya naon Jil maka abdi teh parantos ibadah ka salira zikir ka salira maka salami 1000 tahun kumari kitu maka abdi nyuhunkeun widi bade lungsur ka langit anu kagenep dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala silahkan Ajajil atuh ibadah deui kaum muslimat dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ya Ajajil turun deui kaum muslimat dimuliakeun ku Allah ka langit kanu kagenep ibadah 1000 tahun terus-terusan zikir ka Allah subhanahu wa ta'ala terus beres dina 1000 tahun dina langit nu kagenep usul deui ka Allah ya Allah tos 1000 tahun ya abdi ibadah ka salira kumari kitu maka abdi ayeuna nyuhunkeun widi rek lungsur ka langit anu kalima dawuhan Allah subhanahu wa ta'ala mangga langsung berangkat deui ieu Ajajil ibadah dina langit nu kalima lamina sekitar 1000 tahun jadi lamina teh ibadah teh sekitar 1000 tahun bada sinta kaum muslimin muslimat tu dimuliakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala ieu ibadahna Ajajil kalintang pisan solehna kalintang pisan bagurna bahkan akibatna dugikeun ka anjeunna kagungan kaum muslimat nu dimuliakeun ku Allah talian iwati kagungan mahkota bahkan ternyata senantiasa diangkat ku Allah subhanahu wa ta'ala sebagai penghulu para malaikat jadi diangkat terus 2000 tahun mah ku Allah sebagai penghulu malaikat pemimpin para malaikat
diberi mahkota nu kalintang pisan indahna. Nur cahya sasekaring wang tok 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 nongengna. Nur cahya sekaring wang ya ajar kang linuwi watakaji danar ya danar sekar wijaya kusuma beres sintai ajajil beres ajajil ternyata ibadahna dina langit nu kalima usul deui ka Allah sangkan turun ka langit nu kaopat 1000 tahun deui lamina tos beres nu kaopat bahkan nyuhunkeun deui kaus-kaus dimat sadayana ka Allah geus 1000 tahun deui ternyata nyuhunkeun deui sangkan lungsur ka langit anu katilu 1000 tahun deui lilana bada sinta ibadah terus-terusan Masya Allah hebatna solehna talian iwati ajajil teh nu talian iwati dicana ku Allah penduduk neraka nu ternyata Masya Allah bahkan akibatnya ternyata anjeunna jadi penghulu pamimpin para malaikat. Allahumma sholli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar walihil athhar wa ashabihil akhyar adadani amillahi wa yubdoli. Kaum muslimin wa muslimat itu dimuliakan ku Allah, ku akang lebih hormat, lebih cinta. Geus beres ti langit tu kaopat lungsur, ka langit tu katilu 1000 tahun deui ibadah ka Allah. Beres langit tu katilu bada sinta lungsur deui talian iwalti lungsur deui ka langit anu kadua. Bahkan geus beres 1000 tahun lungsur deui ka langit anu kahiji diwidian ku Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wa muslimat dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala, bahkan ternyata saur sapalih katerangan geus beres 1000 tahun bade sinta maka ternyata Masya Allah ieu ajajil teh nyuhunkeun ka Allah pikeun dilungsurkeun ka alam dunia. Pokna ya Allah abdi parantos ngalaksanakeun ibadah dari langit tu katujuh 1000 tahun nu kagenep 1000 tahun kalima 1000 tahun kaopat 1000 tahun katilu 1000 tahun langit nu kadua ge 1000 tahun dina langit nu kahiji sami jumlahna 1000 tahun kumaha kitu abdi maka bae lungsur ka alam dunia nyuhunkeun widi maka jumlahna ayeuna abdi bae lungsur ka alam dunia diwidian ku Allah Subhanahu wa taala dawuhan Allah mangga wahai ajajil maka anjeun salian ti lungsur ke alam dunia teh maka dibarengan ku 700 malaikat nu tayalian ngabogaan tugas deui salian ibadah ka Allah Subhanahu wa taala maka tugas anjeun talian iwati merangan ti golongan-golongan Banu Lojan nu aya di kidul di kaler wetan kulor luhur jeung handap di perangan lantaran bermaksiat ka Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah al-malikul aqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah alladzi rahmanur rahim Muhammadur Rasulullah rahmatan lil alamin. Amin amin
amin amin amin ya rabbal alamin amin 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 ya mujibas sailin. Kaum muslimin wal muslimat tu dimuliakan ku Allah, ku akang nepi hormat tu nepi cinta. Lungsurna nya ieu ajajil barea sinta ka alam dunia teh dibarengan ku 700 malaikat. Atuh barang dugi ka alam dunia kaum muslimat tu dimuliakan ku Allah. Ternyata dina kayaan keur peperangan tina bangsa jin atau Banul Jantea nulilana sekitar 18.000 tahun menghuni alam duniana. Atau kaum muslimin wa muslimat dimuliakan ku Allah Subhanahu wa taala. Bari nyuhunkeun ridona ka ilahi rabbi kaum muslimin sadayana ieu para malaikat bahkan ternyata nu dipimpin ku jajil teh merangan ka sakabeh Banul Jan, merangan ka anak keturunanna, bahkan merangan ka tentara-tentarana, terus-terusan perang. Astagfirullahaladzim. Tapi sakumaha ti awak kaum muslimat sadayana yang ternyata di mana-mana orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasan baik, orang yang berbuat jelek akan mendapat balasan jelek. Maka akibatna mah ternyata ieu Banul Jan teh perangna kalah ku para malaikat sareng ajajil teh nu dipimpin ku ajajil nu kagungan mahkota. Anu akhirna maka ternyata cicing di alam dunia ieu ajajil lilana sekitar 1000 tahun ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin wal muslimat nu dimuliakeun ku Allah, rupina urang cekapeuna sakitu nya insyaallah ke urang teraskeun kana Qisasul Anbiya tegasna tinggawitan manusia diutus ku Allah Subhanahu wa taala telian iwati Nabi Adam alaihissalam atuh beli aya kelepatan ieu mah khilafna teh kahilapan akang pribadi leresna tapi kida Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan aya manfaat mangga urang ngadua mudah-mudahan dua urang dikabulkeun ku Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik azmin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afrigh alaina sabra wa tsabbit aqdamana wa ansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasi'na aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana pansurna kamil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tina kalapatanna mudah-mudahan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wa afu minkum jami'a. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.